bunda gara-gara copet jauh aja si bunda. Bae harus maksakeun ka si bunda. Itu gini si bunda. Ari ayana naonan ka dieu? Atuh da kangen. Ya geser, teu kangen caket teuing. Nya naon? Bisi pocit menyebar. Oh kitu. Lah, itu barudak kebobogohan. Beurkeun urang. Maneh bobogohan. Sahan bobogohan? Urang mah teh tadi ge keur ngobrol. Ah, bohong maneh mah. Susumpah ge. Maneh teh teu susumpahan, pamali, leutik-leutik bobogohan. Geus euna mah uang balik, bisa dibejakeun ka enong maneh. Ayo balik. Bobogohan yang si Adit orang teh bobo ka maneh. Hari tadi mematahan ka batur. Ayeuna maneh nyebutkeun boboh ka urang. Cepet.